Ada lebok sial. Lebok naon? Esena naon tadi? Asman. Kalapa udah lompat. Lain maling, Mak. Ngalah kalapa jelemana eueuh. Aku sarua bae si maling. Pan kalapa Allah. Atuh samohon nu kitu mah. Ai sia kunaon? Ai si iseng di jelema nya. Nah, urang kesorangannya. Lebay labu segala. Ai labu segala deui. Ai gerang panjang. Labu segala lebay. Emang labu-labuan segala. Ih, aya kalapa tuh? Kapas Asia. Kapa Allah iya. Itu. Ih, eueuh. Kalapa loba itu. Asli kaunan Buncel. Nah, anjung jurun pun. Itu pun naon? Ngeuneuh ulah kieu ge. Aing nempo kalapa meureun. Ulah beri kita bed aya jelema tukangan. Teka jeuleuh ku aing. Aing saya lah kalapa lah. Loba tuh. Ayo tuh. Mana he? Tong jawab sih tah. Tong bugana. Wes, pokoknya sia nu ngalahnya. Sia mah leutik pan aing awakna gede. Aing sieun naik. Siapa nu leutik awakna eta jeung si Dery. Ih, kamararana eta budak. Aing ngomong sorangan. Wah, kamana boanya. Aing ditinggalkeun garo blog doang. Jol, selet mana? Aisyah aing menean kan dieu. Aisyah mana lewat dinya jauhan. Kan dia ya turun deh kan dia jalannya ya. Lu jalan lempang doang ka bararak. Dia mantak ke jalan aja. Aing mah ngomong sorangan. Ayo tuh, ayo. Geus. Bukan ditis ya. Oh. Sia wilhan bae. Ada lebok sial. Lebok naon? Esena naon tadi? Jelas. Ini panas pisan hari ke pasar ge meni ojek acan ih. Aing mah nuk meser ieu tah nu buleut ya. Arek meser kalapa, ada kuda bawa kalapa. Eta duda masih muda. Ngolah Julnya. Ya. Itu bisa aing Dery tah. Jangan biasa ngalah. Tuh, handap tuh Dery tuh. Pan aing sih nu beunang Eta nu deket bae geus. Ulah, Woi, saja naik ulah naik. tangguhan di handapnya. Oh, apa yang di pulungan aing nuang. Aing di mana boy ya? Woi, tangguhan ya. Saya di kapal lah. Woi, pulungan bae saya nyeleukeun pulungan kedeng aya jelema mana sia? Oh, kau ingin pulungan. Gerato, Seraya kelapa nono kan. Aduh, di tangan dia sanu maling nak. Saya pulungan tuh. Sia tuh ai pulungan. Ya, kudu jeung aing bae. Ayo saya pulungan tuh. Tuh pulungan tuh. Tah. Woi, siapa maling kalapanya? Woi, siapa maling kalapanya? Lah mana jauhnya panas. Aduh. Asman. Aduh. Hah. Nah, si mana? Pakai cara nabrak segala. Halangan bae lah. Nges nyaho emang bener lempang kadinya. Hanya halangan kami ke lompat bae lah. Mana kami nyaho. Tuk nama kos kieu geuning ieu. Ieu naon ieu? Di mana ieu Kalapa nangala. Nangala. Emang sih bukan kebon. Kajen kalapa Allah ieu. Ai sia, kudu naon ieu?
Ini halangan. Ai sini ngalahkeun aing bae. Kalaparan di mana ya? Aing ka pasar jadi kalah lotor tuh kan. Ai ieu kunaon emang? Kieu cari tanah mah teh geus jauh-jauh ojek nu ka pasar Leumpang. Naon di Tarajang aya keneh jalan tinggal belok kunaon nabrak urang. Oh, emak lang halangan jalan bae lah. Itu ditinggalkeun weng ge mak di ditu. Ya jelema keur lupat ngahalangan bae mah. Kacau ini sia lompatnya. Angge nyaho. Berarti sia lompat kalapat tadi menang ngala. Nangala. Heeh. Berarti sia maling ya. Tuh. Saan maling? Aing geus lain maling mau kalapa kunaon lompat. Lain maling mah ngalah kalapa jelemana eueuh. Atuh sarua bae sia maling. Pan kalapa Allah. Atuh samohon nu kitu mah. Asep beku ka situ. Nyaho ka tebal bener. Ceninggalkeun aing. Aing ngalang geus tinggal. Terus tinggalkeun ya. Nih rempong lah. Bejakeun sakompang. Aing ngalu. Tinggalkeun dah. Woi, sia tadi maling kalapa aing. Kabur ka mana sia? Tadi. Udah kuy. Woi. Allah. Ya udah bosen atuh ieu teh nabrak aing wae tadi. Ya Allah, percuma aing gedangran geulis teh ka pasar mah blok deui. Tadi kieu tan kieuan meureun kuduna. Kesel dah tadi. Aduh. Ya Allah, tang aing mah bisi Tarajang tadi kus kebo di awakna. Tadi kunyang.